Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Mugia urang sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Sri Ratna Erlina. Dina dinten ieu urang ngaguar ngeunaan artikel. Wilujeng nyakseni. Para siswa-siswi sadayana, dina danget ieu urang ngabahas ngeunaan artikel. Naon nu dimaksud artikel? Tapi sateacana urang medar heula ngeunaan kompetensi dasarna. Anu kahiji, memahami dan mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan artikel tentang seni budaya. Anu kadua, menyajikan dan menanggapi artikel bertema seni budaya Sunda dengan memperhatikan fungsi sosial serta struktur dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan artikel seni budaya Sunda, serta dapat menyajikan dan menanggapinya. Sateacan urang medar ngeunaan artikel, yuk urang tinggal video ngeunaan Rigig Bebegik Sukamantri. Wilujeng nyakseni. Rigig Bebegik Sukamantri. Bebegik Sukamantri keur nu anyar nempomah moal teu matak helok. Geura bae anu jadi bebegigna jelema sawawa. Make topeng, lain make meureun, leuwih pas namah nyuhun. Da beratna oge leuwih ti 40 kilo. Malah aya nu nepi ka 60 kilo cenah. Rupana jeleg bae, beungeut wayang pangisina. Buta hejo, buta beureum, buta kayas, buta hideung, malah aya buta terong oge. Make makuta, tapi kuukna ku injuk, dipasieup ku daun waregu, bubuai hahampaan, jeung kembang kertas. Awakna hideung, da memang dibuleun ku injuk. Lebah bujur digantelan ku kolotok munding. Sukuna make gengge, badis makhluk leuweung ti mana boa. Raga gerigig dibarung ku suara kolotok jeung keleneng ngengge. Bisa menta dipiri ku musik naon bae. Lucu? Leuwih ti kitu. Malah aya sari-sari magicna. Soal alami mah eta mah geus pasti atuh. Bebegik seni tradisi ti Sukamantri. Jauh tangeh atuh umpami dibandingkeun jeung bebegik sawah mah. Bebegik Sukamantri ngeyeban hasanah seni tradisi Tatar Sunda wedalan ti Ciamis. Bebegik Sukamantri lain seni tradisi anu lahir ti belah batu. Cek ujaring sepuh tahun 1870-an, kokolot desa Campakalarang, Kecamatan Sukamantri ngareka cipta ieu kasenian. Mangrupa kasenian helaran anu akhirna jadi kasenian khas Sukamantri. Anu jadi dadasarna cenah raket Patalina jeung carita rakyat Prabu Sampulur, Raja Gagah Sakti Mandraguna anu meuruhkeun rareket di Pulau Jawa. Gambaran kagagahan Sang Prabu teh beungeut bebegik Sukamantri teh. Geus puguhing ari dina acara Agustusan mah, malah dina acara-acara pesta rakyat lainna, bebegik Sukamantri sok melu midang. Upamana bae dina acara nyiar lumar di Kawali, kawasna kurang afdol mun teu ngabring-ngabring bebegik Sukamantri teh. Dina acara nyangku di Panjalu, bebegik Sukamantri sok milu ngarigig. Kitu deui dina acara milangkala ka Kabupaten Ciamis. Bebegik Sukamantri mindeng jadi wawakil ti Ciamis, pikeun pagelaran seni tradisi ti mimiti tingkat jabar nepi ka tingkat nasional. Ngamainkeun bebegik Sukamantri memang bika butuh tanaga anu tohaga. Pek bae bayangkeun,
kudu nyuhun bebegik anu beratna nepi ka 60 kilo. Bari awak di bulan ku kakaban inju. Jaba kudu raga grigig deui. Malah sakapeng mah sok dipake ngangkat jelema. Anu sina tumpak dina lebah irung si topeng bebegik. Nya lain pagawean memesa sarap. Anu matak salian ti kudu siap tanaga teh, kudu asak latihan deui. Aya embahna di barung kudu doa khusus, sangkan salamet salila nyuhun-nyuhun sakadang bebegik. Bebegik Sukamantri seni tradisi anu kakarang nguniang. Lantaran dihudangkeun deui kunu mikahemana. Seni tradisi anu miboga potensi pikeun jadi kareueus. Lain bae keur urang Ciamis, tapi keur sakumna warga Jawa Barat. Lebar mun kudu ditiarap deui mah. Kumaha barudak? Tos ningal? Video Rigi Bebegik Sukamantri? Ya, ayeuna urang medar ngeunaan artikel. Naon artikel teh? Artikel nyaeta karangan anu ngaguar atawa medar hiji hal nu ditulis dina basa jeung wangun lancaran. Nu dipedarna bisa perkara sosial, politik, atikan, seni, budaya, jeung sajabana. Artikel bisa hasil tina panangluntikan atanapi bisa hasil tina pamikiran jeung pangalaman nu ditulisna. Jadi kumaha artikel teh? Artikel mangrupa karangan anu medar ngeunaan hiji hal atawa pasoalan. Nu dipedarna naon wae cenah? Bisa perkara sosial, politik, atikan, seni budaya jeung sajabana. Dumasar kana fakta-fakta nu aya nya. Jadi biasana artikel diinformasikeun tiasa di media online atanapi media offline. Anu kadua, babagian atanapi struktur artikel. Kabagi jadi 3, nu kahiji bubuka, nu kadua eusi, anu katilu panutup. Bubuka biasana mangrupa gambaran umum, nu mangrupa pokok pasoalan nu rek dibahas. Biasana aya di alinea kahiji atanapi paragraf kahiji. Terus eusi biasana diwujudkeun ku sababaraha alinea. Minangka eusi tina artikel. Eusi biasana medar perkara dumasar kana kamandang atanapi opini anu nulis. Katilu panutup. Panutup mangrupakeun kacindekan atanapi kasimpulan tina eusi artikel diwujudkeun di alinea terakhir. Ya, jadi bagian atau struktur artikel kabagi 3 kahiji bubuka, eusi sareng panutup. Ayeuna rupa-rupa struktur artikel. Struktur artikel kabagi 2, nu kahiji induksi, kadua deduksi. Induksi maksudna wangun tulisan bisa dimimitian tina hal-hal anu khusus tuluy kanu umum. Lamun deduksi sabalikna tinu induksi nya. Jadi dimimitian heula tina hal-hal anu umum diteraskeun kanu khusus. Urang teraskeun kana mikawanoh artikel seni budaya Sunda nya. Dina ungkara artikel seni budaya Sunda aya 2 perkara anu kudu dipedar nya. Anu kahiji artikel, anu kadua seni budaya. Tadi dipayun urang tos ngajelaskeun artikel teh naon cenah? Artikel teh nyaeta karangan anu eusina ngaguar ngeunaan hiji pasoalan ya. Sangkan nu maca meunang katerangan atau informasi tetela ngeunaan hiji perkara. Ku kituna pedarana ge kudu puguh euteup seureuna atawa sistematis nya, ngagunakeun wanda basa anu lugas sarta ngagunakeun istilah-istilah anu geus maneh. Terus lamun budaya asalna tina kecap tina basa Sangsakerta anu ngandung arti pikiran, akal, pangaweruh. Kiwari ngandung arti segala rupa hasil pikiran, akal jeung pangaweruh manusia. Ya. Jadi budaya
Kecap budaya bisa diartikeun hal-hal nu aya pakaitanna jeung budi atanapi akal manusia. Loba nu ngartikeun yen kebudayaan teh sami sareng kesenian. Padahal konsep nu sabenerna mah kacidalegana. Nyaeta ampir sakabeh hasil cipta rasa jeung karsa manusia dina kahirupanana eta disebat budaya. Hal eta bisa katingali tina katujuh unsur kabudayaan. Anu kahiji tah, anu kaasup kana tujuh ka unsur budaya nyaeta kahiji sistem agama, anu kadua sistem organisasi kamasyarakatan, anu katilu sistem pangaweruh, nu kaopat basa, nu kalima kasenian, anu kagenep sistem pakasaban, anu katujuh sistem pakakas jeung teknologi. Jadi lamun upama nilik kana kadinya anu kaasup kana budaya atau kebudayaan Sunda teh lain ngan saukur basa, kesenian atau adat hungkul, tapi ngurung segala rupa anu aya patalina jeung kahirupan sosial masyarakat Sunda, kaasup agama jeung kapercayaanana. Ayeuna urang lajengkeun ka nyusun artikel budaya. Jadi lamun urang nyusun artikel budaya, urang kahiji kudu milih bahan pedareun. Naon bahan pedareun milih naonna nangtukeun jejer jeung tema anu dipedar. Nya maksudna nangtukeun tema anu arek dipedar. Anu katilu nangtukeun tujuan karangan. Nu kaopat nyusun bagan atawa rangkai karangan kaasup di jerona bagian bubuka, eusi jeung panutup. Kaopat hiji rangkai karangan ngawakilan hiji pokok pikiran. Pokok pikiran nyaeta ide pokok anu jadi patokan pikeun naon-naon nu dibahas. Tiap pokok pikiran bisa dimekarkeun jadi hiji atawa sababaraha paragraf. Anu terakhir jeung kacindekan atawa kasimpulan dina tungtung bahasan anu ndadeskeun pamangga hideup kana objek bahasan. Ayeuna syarat-syarat nulis artikel. Anu kahiji bahasa anu digunakeun kudu jelas tur komunikatif. Anu kadua dirojong ku pamanggih ahli atanapi data hasil panalungtikan. Anu katilu tema atanapi jejerna kudu aktual. Nu kaopat perkara nu dipedar kudu hal nu aya mangfaatna keur anu maca. Sakitu heula pedaran ngeunaan artikel pancen mandiri kanggo hideup nyaeta cik komentaran video nu tos parantos ditonton hideup tadi nyaeta ngeunaan artikel Rigig Bebegik Sukamantri. Ya, tugas ditulis di linkna classroom kelas masing-masing ya. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Insyaallah urang pendak deui di video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.